Hilim mah belah dituan sabar, belah dituan sabar ngaranna hilim. Panjang mau diceritakan malah. Jadi orang sabar hebat, belah dituan sabar ngaranna hilim. Masya Allah karim. Sabar teh mun urang dibere muriang sabar. Cuman aya kataha sabar ditahan. Tapi lamun hilim nikmat. Urang teh kuari boga kabogoh, kemudian kabogoh urang ngutuskeun urang diputuskeun. Ku kabogoh urang sabar jages ngaji pan urang. Wasobrun jamil. Sabar. Geus lah pokona mah geus aya gerak Allah kajen ku kumaha ge sabar. Nyeri mah nyeri ngan ditahan sabar. Tapi hilim mah nikmat. Nikmat eta hilim. Tadi bantek lamun urang carita hilim. Eueuh deui iwal ti para wali-wali Allah. Jak kiai ge boga hilim teh carang. Lamun kiai bae carang boga hilim atuh komo meureunanan pamarentah mah. Komo pedagang mah. Kiai bae nu boga hilim hese jasa. Mentak aya hiji raja nyana resepna nembak kaleuweung jeung asistenna ieu ahli Allah hilim baheula mah asisten teh ahli Allah penasehat raja ngomong asisten nu paling bagus bahasa naon bahasa nu paling bagus mah khair. Artinya khair bagus. Jadi naon bae bagus. Naon bae geus raja bagus bae. Nu resep bagus, nu resep bagus eta adalah pelajaran nu paling antik jeung paling unik. Salah sahiji pelajaran hilim adalah khair. Naon bae khair. Wah bagus. Aya bawahanana nya hormat ka nya. Khair. Aya bawahanana teu pati ngahormat. Khair. Aya bawahanana rada ngalunjak tetep sia khair. Khair bae pamajikanana kanyana hormat khair. Pamajikanana nu kadua teu pati hormat khair bae lah. Aya deui nu hiji deui teu ngahormat tetep khair. Jadi nyana ngabiasakeun khair bener cak raja ngeunaheun ieu pendidikan ieu. Jadi beban khair bae. Diajak nembak kaleuweung. Begitu nembak orai ngegel ka cinggir. Tek aduh. Nyana nanya ka penasehat teh, kumaha ieu? Khair. Aing hese nyebut khair da. Manya ieu digegel khair. Tetap raja khair. Di balik ieu pasti aya hikmah tetap khair. Khair sia. Nasihat teu beres ya. Nyana nyokot algojona. Bawa penjarakeun. Khair bae khair. Nyana ke rumah sakit diberesan. Jadi eta penasehat tetap kajen kumaha ge penjara. Atunya nama tenang bae di penjara ge khair bae. Penasehat mah khair. Beres. Cager tak menang sabulan. Nembak deui nyana make asisten anyar nun teu khair teh begitu nembak kabeneran aya orang pedalaman hutan bangsa Baduy mun katewa ku eta jadi suguhan dewa kabeneran pas nembak cak Baduy ieu horeganan ieu mangsa aing mau tidak mau tewa cak raja ieu mun ditewa kieu kumaha ieu nyahoan teh raja tidak mau tahu raja ke wakil ke rakyat pokoknya saha nu beunang ku kaula jadi suguhan dewa paeh kajen ku kumaha ge waduh geus hese ngahoiranana ya otomatis Gusti Pandian nyana di jogedan geus macem-macem beres caritana langsung asisten heula disuguhkeun ka dewa langsung lenyap begitu tuan raja dek disuguhkeun dideuleuh heula barang dideuleuh cinggirna hiji
cak orang primitif teh, cak orang primitif. Waduh, dewa moal daekeun lamun eueuh cinggiran. Jadi aya kekurangan ya. Dewa mah kudu nu sampurna bae, lamun aya kekurangan moal daekeun. Maka cek manehanana, Bapak tidak jadi saya suguhkan kepada dewa. Emang kenapa? Sebab cinggir tidak ada. Khair. Kakar kapanggih deui tamin khair. Khair bener khair ya gajen kumaha ge. Waduh, paingan cak penasehat aing khair bae. Di balik khair aya khair. Nyana balik ke kerajaan, mana penasehat aing keluarkan? Kok keluarkan aman? Begitu keluarkan kunaon ya bedi diamankan? Ku sebab gara-gara maneh nganasehatan ka bapa khair, baheula euker cinggir bapa digegel orai cek maneh khair, karasa ku ari ku bapa. Kitu kunaon? Atuh bapa pandek disuguhkeun ka ditu jeung penasehat bapa anu anyar gaganti maneh. Ka dewa, haju atuh itu penasehat mah apa saya bapak penting lantaran cinggir eueuh hiji dewa teu daekeun lamun cinggir eueuh hiji mantak inget ka nasihat maneh khair ternyata eta penasehat ge meluk bae khair kunaon maneh kenceng amat atuh kula ge lamun teu dikapenjarakeun meureun kula anu paeh ka ditu heunya ya ge khair nah hilim teh geus bae coba dirasakeun tahan dibalik sesuatu aya hikmah kuajan ku kumaha ge kenaikan pangkat aya hikmah keturunan pangkat aya hikmah naik sugih aya hikmah turun sugih aya hikmah urang ka dieu urang ka ditu aya hikmah urang dipake ka resep ku pamajikan aya hikmah dipake ka bendu ku pamajikan aya hikmah selalu aya motivasi bae kajeun ku kumaha ge iyalah hilim mun teu ngaji bab hilim moal bisa. Mantap kula kuari mah geus lah moal nganasehatan rakyat dek nganasehatan sekda mah. Awak boleh ti kuari hilim. Nya. Engke lamun kapanggih jeung bupati ngaji naon di Cilongok hilim Pak. Contohan kula ge can bisa Pak. Hilim ge waduh masyaallah. Moal bisa sakicep Kangjeng Nabi ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa lamun teu boga hilim moal bisa. Nu paling hebat hikmah moal bisa sakicep lamun teu bawa hikmah mah maka urangnya dititah boga ilmu hikmah maka loba santri anu ka Cirebon ka Panuragan neangan ilmu hikmah maca kulhu 1000 sapeting salila 40 poe dahar nangan seukur sacomot balik teterak ditembak po ye hikmah hetmah jurig sama kos kitu mah lain Habib Rozak ngumpulkan keris batu segala rupa malah mah aya nu datang ka imah kula edan kunaon ye edan lantaran peuting ngagosokan batu bae jadi nyana kasurupan horeng aya batu nu nyurup kasurupan tina kiai kuari ka mana batuna geus dipiceun atuh lain bawa ka dieu emang deuk kumahakeun sugan bae panitia masjid kasurupan deui ieu iya eta batu nah eta teh hikmah juri lain eta hikmah mah saluhureun hilim Masya Allah mun sabar bae urang geus hese ditambah ku hilim sangat sulit ditambah deui ku hikmah sangat sulit Masya Allah Kangjeng Nabi mah teu hese sebab dicicia bukakeun bersihan cicikeun plek tutupan deui ngeunah beuh urang lamun kos kitu mantep masak datang ka imah geus siap peso siap masing-masing nu seukeut black ku sorangan cet golbu black isuk dikubur atuh ngesian hilimna make guru mursyid ku sorangan mah hese urang kudu boga guru wa tarusam saiza tala'at tazawur an kafim zatal lamini atakrihum zatal shimal wa hum fi fajatim dzalika min ayatillah may yahdillahu fa huwa muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida kudu boga waliyyan mursyida anu ngasupkeun ilmu mantak ngaji unggal peuting santri ngaji unggal poe santri ngaji deui terus mingguan ngaji deui bulanan eta teh ngasup-ngasupkeun ilmu hilim jeung hikmah maksudna abeh bisa hiber
Mantap Habib Rozak mah di imah teh sok kikieuan. Hiber enggak nih gua nih? Hiber enggak nih gua nih? Ini terbang enggak nih? Aja aja lolonja. Baru dikit cek jana terbangnya. Sekolah tuh air lolonja leutik itu mah tuh moal paeh maning ti luhur munara ka handap. Sekaligus wassalam Habib Rozak. Selesai geus det. Nah, itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.